Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, perkenalkan nama saya Deandra Auralia Azmi dari SMP ITA 5. Kali ini saya akan membacakan puisi karya saya yang berjudul Kasono, terinspirasi dari novel Terelie Rindu. Kasono, diantara mega nu tinggu layut mendung, garis baris dituntung simpul, ngagambarkeun kisah nu teu acan rengse. Sono, naha beti cipta kasono, dina teuteup anu moal kasoro, naha berat ngausap duriat, yen hate kur mikahoyong ka anjeun alim pegat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.